Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gus Oled, sama guru saya Pak Haji Karim, sama tim saya semuanya. Malam hari ini saya mau mendatangi dukun Mbah Kumis. Gimana selanjutnya Pak Haji Karim? Selanjutnya, sebelum kita berangkat untuk membasmi pamungkaran ke Curug Cinagrog, maka alangkah baiknya kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim agar kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu. wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli salatina sayyidina rasulillah ya ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. bihaqqil fatihati wa Amin sirril ya Allah fatihati ya ya Rabbal. farijal hammi ya Amin. kashifal ghammi Amin ya ya man Allah. li ibadihi Amin ya yaghfir Allah. wa yarham Amin ya ya Allah. dafi al bala ya Allah Amin. ya dafi al bala ya rahman Amin. ya dafi al bala ya rahim Amin. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Amin. nabiyyi Amin. wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Sadaqallahul adzim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Cicing Tiga ya, ritual itu ritual. Tiga anak orang sanggurukeun. Kumaha sang guru itu? Oh, jelas itu ngabuka ritual. Sarta jelas itu si Cecep diguna-guna dina waktu ayeuna. Ini orang sanggurukeun langsung atuh. Kabeneran urang aprok di tengah jalan. Ayeuna urang jujur urang sampeurkeun wae. Mangga siap. Nu leuwih alus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata geuning ieu Mbah Kumis anu rek disampeurkeun ka Curug Cinagrog teh. Oh, ternyata Dulu cek. maksud di dieu teh tujuan arek kapadepokan Mbah Kumis di Curug Cinagrog. Kabeneran ayeuna urang aprok di tengah jalan. Aya naon nek kadarieu? Aya maksud tujuan baik-baik jeung Pak Kumis. Naon tujuan anak? Eta si Cecep ngelis Cecep. Aduh. Geus teu kudu ikut campur urusan si Cecep. Ieu geus jadi tanggung jawab urang. Cep. Aduh, Sok bisi teu percaya tanya si Cecepna. Si Cecep geus jadi pengikut urang. Cep, lain nanonan Cep. Eling Cep, eling. Sadar. Baca istighfar Cep. Ieu rek hukuman geus Cep selain Cep. Tuh, percaya teu? Sing eling Cep. Manehna geus moal tahu ka didinya kabeh ge moal. Ieu geus jadi pengikut urang. Kumaha Pak Haji tah kira-kira ieu? Ayeuna mah hiji-hijina jalan iwaki solusina si Cecep sina sadar deui.
Oke, heula gampang wara nyadarkeun si Cecep. Lamun nek nyadar si Cecep, layanan heula urang. Siap. Layanan heula aya nama kumuri-kuri us oleh. Aduh, ya anak buah anyar geuningan. Majulah Cep. Layanan Cep. Bah, itu Pak Haji. Ada itu. Wah, Lamun teu mampu ngomong. La ilaha illallah. Gus Oled, Ustad Oled ya teh. Gus Oled. Keun jeung urang lah. Kapalang turunkeun jeung guruna duanana. Tong maka Pak Haji, tong maka. Ayo Bah Kumis lah, ayo nama Kapalang. Wah! La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Nah. Ternyata cara mengiu. Wah, ini setiap bulan sabaran. Ayo sekalian Haji Karim, turun sekalian. Sabaran. Ayo siapa yang tertarik? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza
Ampun. Ampun. Ampun, panas. Geninganan Ampun. nanaonan. Pas nu heueuh we nang Tang Haji Karim. Ampun, Haji Benar, Karim. ampun benar. Tadi Gus bisa api-api. Ampun. Punten Ben Guru Cecep. Haji Karim, ampun panas. Sallallahu. Sadar anjen. Panas. Hawa nafsu. Udah marah-marah. Ayan-ayan kuloba istighfar. Pikir ke Allah. Sabab iya perbuatan model kieu. Panas, Haji Karim. Sesat. Mutu ditikali ke Allah. Maka tiwangkit ayeuna anjeun kudu tobat, tobat dan istighfar. Ampun. Allah. Anjeun sangat insyaallah. Kurang nek tobat Haji Karim, muasa kali-kali deui Haji Karim, ampun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi Ampun wa Haji fis samaa'i. Karim. Allahu Akbar. Sadar Cep selaing. Can masih bisa sadar keneh. Baca istighfar. Ampun Haji Karim. Ieu anjeun kikieuan manfaatna. Baca istighfar. Bisa istighfar teu? Ampun Allah. Haji Karim. Ampun istighfar. Haji Karim. Baca istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Panas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bentar enak penon anjeun. Panas Haji Karim. Kenal teh yo, Bagus. Mesti teu kenal. Bukakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Karim. Kenal teh? Panas Haji Karim. Iya Gus Oled Cep. Ustad Oled. Gus Oled. Gus Oled. Anjeun kikieuan geus sabaraha poe ieu? Aya sabulan. Sabulan. Tapi anjeun ayeuna geus eling. Masih can eling. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ampun. Pak Haji ieu kumaha geus ieu? Nyangakeun ka Pak Guru. Sok dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Haji Karim. ya kasifahum ya manibad ya biwayarham ya dafi Ampun. Allah. Coba istighfar. istighfar Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Panas. Sing sadar. Allah Akbar. Tingali itu saha. Masih ingat ya? tinggal dia sahat Masih can eling keneh? Mah tuh Gus ieu. Gus jeung anak buahna karunya. Panas. Keun imah tong disadarkeun ieu heula urang sadarkeun. Soalna ieu karunya geus sabulan. Pak Guru sadarkeun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Allahu Akbar. istighfar Bismillahirrahmanirrahim. Ya qawi ya matin ya qawi. Ikfi syarrul zalimin. Allah Akbar. Udang anjeun.
Udah. Bah kumis sadarkeun Cecep. Ayo. Asal nu aya dina awak urang ieu nyeri urang cabut si Cecep pasti disadarkeun ke urang. Urang nek tobat ayeuna mah ampun urang nek tobat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahu Akbar. Sadar. Ya. Cep, sadar. Baca istighfar. Ah, Allah kau dah. Hasan. Oh, alhamdulillah lah. Cep pindah ka Cep. Bagus dah. Oh, bentar ya. Mulai sadar cepatnya mana teh dan oleh. Anjin. Haji. Tamurannya ayeuna urang ngaku salah ayeuna menek tobat pokona syarat ayeuna urang moal deui ngalakuan kalakuan kos kieu. Ayeuna menek nurut ka Pak Haji Karim jeung ka Ustad Oled Haji Palhidi. jeung anak buah urang pokona mah tanggung jawab. Urang moal sakali-kali deui rek tobat ayeuna mah. Nek nurut pokona kumaha cek Pak Haji Karim. Mangga Pak Haji, ieu rek tobat, rek nurut kabehanana urang insapkeun. Dina waktos ayeuna Pak Kumis kudu maca 2 kalimat syahadat 3 kali saterusna maca istighfar 3 kali terus Ngan hayang ditungtun ku Pak Haji Karim. Sok Pak Haji tuntun. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim. alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Kumis parantos tobat parantos ayeuna mudah-mudahan segala rupa amal kaawonan ieu Pak Kumis masing aya dina pangampura Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di antarana model Cecep saputos Cecep ayeuna tos emot deui sarta tos babalik pikir deui gitu emot kana dosa ayeuna Cecep tos sadar deui. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdi. Amin. Allahumma Amin. 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 Alhamdulillah wasyukru ala nikmatillah. Malam sekarang udah memberantas dukun yang namanya Mbah Kumis. Sekarang udah sadar, udah insaf. Terus sekarang mudah-mudahan itu Mbah Kumis diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan perbuatan tersebut mudah-mudahan masing Gusti Allah Subhanahu wa taala sing aya pangampura. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, tonton Togog TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.